Atas ya? Atas cek. Cek Haji. Oh, sing kasopanan atuh. Atas Haji. Entah gitu abi mah Haji ge puroda. Beb, kita nyangkanya di Maci Haji teh ning bener meni alus pisan kieu, Beb. Beb, tong ngomong-ngomong ke Haji bisi aya jelema na. Lamun dipuji-puji sok angot Ah, manehna. gitu? Ayo urang Ih, manehna Rora. Ih, Besti. Sehat. Sehat. Kamu nanya aku di teras. Mbak atuh si Haji teras oge atuh ieu meni mewah. Ayo mewah mah geus jelas atuh da abi mah segala lagi kemewahan. Ya tuh orang mulai weh geus kuat lapar ayo. Mudah-mudahan kayaknya si Haji Ida. Abi benernya. Oh nya. Kita anu sabaraha teh ya? Oh 50 juta. Atuh da abi mah halilap deui seueur pisan arisan teh. Oh, alhamdulillah ini jangan si Ucup. Ayo tuh orang mami yuk, namanya tuh Salatri. Ayo. Ayo. Ayo mangga ka bali dia ayo. Ayo mangga. Ayo. Mangga, biar aku di payunan. Iya wios teh naon sok. Ben, naon Ceh Haji mah nyuguhan teh coba nu kieu. Apa Sambil oncom. Nu kieu mah geus teu aneh atuh di rumah oge. Pan Arja Haji mah mun kita ararannya kan geus ngamam enak. Namun aya kantong hayang makara. Lupa wae. Ini yang enak ya masakan Ceh Haji teh. Ya jelas enak atuh da Haji mah ieu. Mun aya acara naon teh geus pasti ngolingna saha? Nijar catering. Abi mah mau repot-repot ih bararau pusak-pasak mah. Ieu mah geus praktis pisan. Karena si Nijar catering mah ieu adminna teh pas respon gercep ningan. Tadi pelayan ge tinggal si Ana meni ramahnya. Ieu mah terus bisa Jabodetabek, orderna bisa rek ka mana hungkul ieu mah. Hei, rek ka mana wae oge hei. Tapi kan si Haji osok melang teh geuningan telat. Itu ieu mah mending pas pisan pengantaran lagi tepat waktu. Abi eta mah salapan ning deug langsungnya. Ngeunahnya ieu meni seger. Ieu mah Nusantara kaparangan abi pan meni kangen pisan mah kangen Sundanya. Nikmatnya. Biasaan si Haji mah. Nah, atuh pasti geus jelas abi mah. Abi mah sagala rupa milih nah pasti biasa. Rekomendasinya jadi Kecuali milih si 4 gagal abi mah. Ayo makanya.